mana kekuatan si kira-kira teh mana teangan kulit dewek jeung daging anu hipung tulang anu rangus ya teangan dewek moal modar ku Andika ilmu Andika nanaonan kawas kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui Andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka Andika lamun Andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiya bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina aya channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita Sikidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna. Mudah-mudahan sasir sabeunyereun carios anu dipidangkeun ku simkuring dina aya channel tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Aduh ampun aki ampun, aduh nyeri aki nyeri, aduh cebrod dasar jawara karoto kabeh sia teh. Lain tadi Arandika teh tadi ubaran kapan nyebutkeun tiis awak sia teh tiis tapi nyeri. Atuh ayeuna rasakeun nyeri deui jeung tiis henteu awak Arandika sakabeh teh. Dasar goblok kawas teu apal bae ka dewek mah sakali cabok jeung ngakebuk oge kumaha niat dewek teh lain ngan saukur nyiksa goblok rasakeun atuh masih kena nyeri henteu awak Arandika teh jeung tiis sok rasakeun. Ceuk guruna waktu eta geuningan nyabokan jeung neunggelan teh lain sambarang neunggel atawa nyabok. Atuh anu tadi kegorentelan bari minta ampun teh sakabeh muridna waktu eta langsung caricing bari ngarasakeun kaayaan awakna. Aduh aki aduh arsugan teh nyiksa aki teh, aduh geuningan geus teu nyeri deui jeung awatis oge leungit aki leungit. Ceuk sakabeh jawara nyararita kitu bari diuk ka cidabungahna. Dasar jawara-jawara kotok Arandika teh kawas lu teu apal bae sadewek geus dariuk cicing ayeuna mah sabab dewek bakal nanya ka Arandika. Ayeuna geus kanyahoan ngaranna eta pamuda jeung di mana asalna teu ku Arandika sanggeus aduh harupan kadua kali jeung deui ingetkeun sakali deui dewek negaskeun lamun Andika sakabeh dititah ku dewek ngajalankeun tugas naon bae ulah dicampur-campur jeung kahayang pribadi Arandika sakabeh sabab pelukarna kawas ayeuna hampir gagal sia Arandika mawa tumbal keur dewek. Pastina lamun gagal teh Arandika sakabeh bakal modar teu modar ku eta pamuda pastina oge ku dewek bakal dipodaran sia. Ceuk guruna waktu eta nanya kitu bari jeung masih keneh molotot kulantaran kacida ambekna sabab sakabeh murid-muridna geus lalai dina ngajalankeun tugas. Aduh ampunten aki hapunten nya hapunten aki, aduh hapunten rumaos silap kulantaran da abdi sadaya teh normal aki normal hayang menang kahaneut. Ceuk sakabeh murid-muridna waktu eta nyararita kitu. Aing oge ngarti tapi ceuk dewek oge Arandika teh lamun keur ngajalankeun tugas jalankeun heula tugasna nepi ka rengse geus kitu pek bae reka arinit kandi rek neangan awewe sabaraha lobana oge hari heueuh kuat mah Arandika ngagaweana karep teuing dewek oge moal nyaram ngan pepeujeuh dina hiji waktu lamun ditugaskeun ku dewek naon bae oge laksanakeun nepi ka rengse kakara. Arandika ngalaksanakeun kahayang Arandika sakabeh kitu ayeuna mah tapi jawab pananya dewek tadi nanggeus nyaho ngaran eta pamuda jeung asalna ti mana. Ceuk eta aki-aki waktu eta nanya deui bari mencrong ka cida seukeutna kana beungeut sakabeh murid-muridna. Ari namina mah anu kadangu waktos
ieu wanoja anu nyarengan manehna nyarita teh amun teu salah mah Kidang Kilat Aki, tapi asal usul nanti mana maduka teu acan terang abdi sadaya teh Aki. Cek Lima Jawara waktu eta langsung ngajawab pananya guruna. Kidang Kilat guys atuh ari teu apal ti asal atau asal ti ditu ti dieu nama ngan dewek pergi ka Cidayakina sabab ieu pamuda salian ti bisa nyurungkuikeun ngapuleun awak Andika ku taneuh anu geus dicaritakeun ku Andika ka dewek. Ayeuna geus kanyahoan deui kakuatanna ngakem ajian anu ngandung hawa tiis. Dewek beuki yakin eta pamuda teh lamun lain katurunana pasti muridna. Berat sia berat sabab lamun bener-bener eta pamuda geus nyangking sakabeh ilmu eta aki-aki peot anu ngaran Ranggalawe moal gampang dina meruhkeunana sia. Boro-boro Andika limaan anu karoblog kabeh sanajan dewek oge can tantu gampang sabab baheula sababaraha kali ngadu kakuatan jeung si Ranggalawe tetep eueuh nu eleh diantara dewek jeung manehna. Tapi ka Cidayakina ayeuna mah salagi dewek bisa nyampurnakeun kakuatan ajian Batara Karang anu keur disampurnakeun ku dewek jeung di pamungkasna ge dina bulan purnama hareup lamun bener-bener dewek bisa mandi ketih wanoja-wanoja anu geus dibawa ka ieu tempat, yakin aing ka Cidayakina ku ajian Batara Karang saha bae lawana boro-boroning eta pamuda sanajan si Ranggalawe anu langsung datang ka hareupeun dewek moal burung bakal modar dina leungeun dewek. Tah eta ayeuna mah anu bisa ku dewek ditegaskeun. Cek eta aki-aki waktu eta langsung nyarita sagala rupana panjang lebar ngajelaskeun ka sakabeh murid-muridna anu unggut-unggutan teu ngajawab nanaon atawa nyarita kulantaran teu wani motong caritaan guruna samemeh ditanya. Tak ayeuna mah geus Arandika sakabeh sok istirahat heula. Kade-kade jaga ieu tempat ulah sampekeun 5 awewe teh bisa kabur sabab dewek ayeuna bakal indit deui ka jero guha. Dewek bakal musatkeun kakuatan deui samemeh dina bulan purnama anu bakal datang 2 poe deui. Eta parawan bakal dijadikeun tumbal ku dewek. Jaga ku Arandika, jaga, awas ya ulah aya nu wani ngaganggu saeutik oge ka eta 5 wanoja sabab lamun Arandika wani ngaganggu nepikeun ka leungit kahormatanana, awas Arandika bakal modar dina leungeun dewek. Les sanggeus nyarita kitu eta aki-aki teh langsung leungit ti hareupeun sakabeh muridna teu nyarita kukumaha deui. Atuh 5 Jawara teh ngararenghap panjang kulantaran maranehna dina waktu harita ngarasa asa kakaralepas tina ancaman pati sabab bener-bener lamun dina waktu eta gagal teu bisa nepikeun ka mawa 5 wanoja ka eta tempat geus pasti maranehna teh ayeuna geus perlaya dipaehan ku guru sorangan eta anu aya dina pamikiran genep Jawara. Aduh untung euy, untung masih keneh salamet eta 5 wanoja teh kabawa ka ieu tempat sanajan ku guru langsung. Coba lamun teu wah urang teh geus kawas kumaha ayeuna teh.
Cek salah sahiji jabara nyarita kitu bari netep kaopat baturna. Atuh geus puguh pasna oge beung urang tengah gelenceng kawas teu apal bae. Guru urang teh lamun geus ngancam kitu jeung kieu bakal bukti teu kasaha boro-boro ningka urang muridna baheula oge anakna sorangan da tega aki Banaspati mah modaran ieu anakna komo deui ka urang. Cek salah saurang baturna, bener ayeuna mah tak kade hati-hati urang jaga supaya ieu tempat teh aman jeung kade ulah wani-wani hayang ngaruksa eta awewe cilaka urang teh cilaka ulah wawanian engke lamun geus rengse ngajalankeun tugas kakara urang kudu neangan keur ngahaneutkeun awak urang tah kitu we ayeuna mah. Cek sakabeh babaturanana anu opat nyararita kitu. Atuh geus kitu mah maranehna sakabeh teh fokus ngajaga eta patempatan. Sedangkan di tempat sejena Parman jeung Sukmalawati waktu eta geus nepi ka lembur para wanoja. Waktu eta teh kolot-kolotna anu ayeuna geus nempo aranakna kacida bungahna sanajan anu sejena kolot-kolot teh masih keneh pinuh ku kasedih ku sabab wanoja-wanoja lima deui mah anak maranehna waktu eta teu balik teu kabawa ku Parman jeung Sukmalawati. Hapunten bapak-bapak ibu-ibu, hapunten kumargi dina waktos ayeuna abdi teu acan tiasa nyandak sadaya wanoja, hapunten, tapi insyaallah ku abdi bade diusahakeun sanaos abdi mah moal tiasa janji sabab teu gampil anu nyandak wanoja-wanoja eta teh sanes jalmi sambarangan, tapi keun ku abdi bade diusahakeun mudah-mudahan abdi tiasa mendakan di mana tempat dumukna jalmi-jalmi anu nyandak wanoja-wanoja anak bapak sareng ibu. Cek Parman waktu eta langsung nyarita kitu ngusahakeun ngabeberah hate 5 keluarga anu kacida sedihna ku sabab anak maranehna mah can puguh kanyahoan bakal salamat atau henteu. Mohon bapak ibu-ibu nging khawatir nging sieunkeun ku abdi sareng Kang Kidang Kilat pada diusahakeun sanajan teu gampil oge abdi insyaallah moal cicingan bapak-bapak ibu-ibu mama. Cek Sukmalawati waktu eta manehna ge nimrung kana caritaan Parman. Nya ujang nyai bapak sareng pamajikan oge henteu nyalahkeun nyai sareng ujang sabab aranjeun mah teu gaduh kasalahan nanaon ngan bapak sareng pamajikan bapak teh kacidahan jeluna kulantaran aduh cobi lamun ayeuna sadayana tiasa uwih mah beureunan urang sadaya teh bunga. Bener kitu ujang nyai bener mau kitu ngarasa kitu hanjakal geuningan si nyai anak mama can bisa kabawa ka lemur deui sanajan ilu ngarasakeun bunga kulantaran wanoja anak tetangga emas sareng bapak mah tos katingali sehat teu kunaon-naon, tapi kumaha anak bapak sareng emak aduh kumaha ayeuna. Cek pamajikana waktu eta nyararita kitu anu sejenna oge sarua ngebrehkeun kaayaan hatena masing-masing. Mohon abdi oge sanes ngaraos disalahkeun ku bapak sareng emas sadaya sanes, tapi mung saukur ngaraoskeun abdi oge kacida sedihna
kumargi lamun tiasa nyandak pameureunana abdi teh. Bingah bapak ibu, bingah emak. Ceuk Parman waktu eta nyarita kitu kulantaran manehna ngarasakeun kumaha kaayaan hate indung bapak wanoja-wanoja anu can bisa kabawa ku manehna ka eta lembur. Nuhun bapak, emak, ibu, aki, nini, saderek sadayana, abdi oge sanes ngaraos disalahkeun kumargi da abdi sareng Kang Kidang Kilat teh teu gaduh sangkut pautna sareng masalah anu ieu, tapi kumargi abdi sareng Kang Kidang Kilat ayeuna terang sareng hoyong ngabantos janteuna teh ngaraos sedih kumargi lamun tiasa kacandak sadayana mameureunana sadaya wargi ieu lembur teh bakal bingah ayeuna oge parantos kacandak 5 tos ngaraos bingah komodi lamun sadayana tiasa uih deui dina kaayaan salamet tah eta anu diemutan ku abdi sareng Kang Kidang Kilat mah. Ceuk Sukmalawati waktu eta manehna ge nyarita kitu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh warga. Nyai Ujang ngartos bapak sareng pamajikan bapak oge tos ayeuna mah ngan nuhun ayeuna teh tiasa nganuhunkeun sareng deui panuhun teh sing enggal tiasa nyandak wanoja-wanoja anu teu acan tiasa dicandak deui wih ka ieu lembur tah eta hungkul pangharepan bapak sareng wargi sadaya anu ayeuna masih keneh kalengitan anakna. Ceuk eta lalaki waktu eta nyarita kitu bari rembay ku cai mata pamajikanna oge sarua jeung warga-warga anu nyaksian kumpul di eta tempat sakabehna oge ngaharepkeun kitu. Mohon bapak emak wargi-wargi sadayana insyaallah ku abdi bade diusahakeun sanaos duka hasil nama kumargi ngan saukur bade ikhtiar ari kenging jeung henteu nama kumaha anu ngarsakeun tapi salagi abdi masih sehat tiasa lelempangan kaditu kadieu insyaallah ku abdi pasti dipilarian ayeuna matos kumargi abdi mah ayeuna teh bade aya kaperyogean anu sanes deui hapunten moal tiasa lami dieu lembur teh hapunten bapak emak sareng deui meureunnan abdi teh kedah saterehna milarian wanoja-wanoja anak bapak sareng emak sadayana anu teu acan uih tah kitu ayeuna mah abdi bade pamitan hapunten sakali deui hapunten moal tiasa lami ngobrol sareng bapak-bapak sareng emak-emak di lembur hapunten. Ceuk Parman waktu eta langsung pamitan sanajan berat ninggalkeun eta lembur komodi kaayaan indung bapak anu masih kena kalengitan anakna katempo kacida sedihna. Mohon bapak-bapak ibu-ibu abdi oge bade pamit hapunten doakeun bae mudah-mudahan abdi sareng Kang Kidang Kilat tiasa saterehna nyandak 5 wanoja anu ayeuna masih keneh poekeun duka dicandak ka mana. Waktu eta Sukmalawati oge langsung pamitan atuh sanajan berat jeung deui teu bisa ngahalangan ku sabab sakabeh warga oge ngaharapkeun bantuan ti Parman jeung Sukmalawati supaya bisa mawa 5 wanoja anu masih keneh aya dina cangkreman jalma-jalma anu geus nyulik. Waktu eta sakabeh warga teh nyolongkro ngajak sasalaman ka Parman jeung Sukmalawati. Teu lila ti harita Parman jeung Sukmalawati geus diuk dina tonggong lodra kumbara anu geus dipanggil deui ku Parman kusabab hayang tereh nepi ka lembur Sukmalawati. Waktu eta Sukmalawati teu nyadar rek dibawa ka mana ngan sanggeus aya di perjalanan Sukmalawati teh nanya, "Akang ayeuna bade ka mana urang nah bade teras milarian 5 wanoja anu masih keneh. Tak can dipika terang ke urang ka mana
candakna. Ceuk Sukmalawati waktu eta nanya kitu. Sanes akang ayeuna mah bade kalembur nyai heula. Kapan akang teh parantos nyarios nyai teh kedah kenging widi heula ti ambu nyai supados tenang komo deui ayeuna teh lalampahan teh gampil berat nyai. Bisi ayana naon ke akang disalahkeun jeung deui geus pasti ambu nyai teh dilembur kacida hariwangna kacida anaon eta teh kacida kalalebana teh pasti eta teh nyai, pasti kalaleban pisan. Indung nyai teh dilembur jadina wayahna ayeuna mah joang we heula urusan 5 parawan anu masih keneh aya dina cangkreman jalmi-jalmi jahatkeun ke ku akang diemutan deui. Ceuk Parman waktu eta ngajawab kitu. Leres eta teh akang naha kalembur abdi teh ngan saukur bade ieu naon bade nonton widi ti ambu abdi sanes bade ninggalkeun abdi akang teh. Harita Sukmalawati kawas anu geus ngarasa tegenah hatena langsung nanya kitu sabab kacida sieuna Parman ninggalkeun manehna. Atuh Parman teh rada ngaranjungan ngusahakeun nembongkeun kaayaan beungeutna anu biasa kusabab teu hayang kanyahoan ku Sukmalawati manehna sabenerna mah arek ngajajabkeun manehna jeung lamun geus nepi ka lembur teh bakal ninggalkeun moal hayang ngajak eta Wanoja. Sanes nyai sanes akang mah hoyong ieu leuwih wano sareng ambu nyai heula sareng kedah kenging widi nyai teh ulah padukor les wae cilaka matak cilaka lah upami teu aya widi ti sepuh kade nyai nging lalawora ayeuna mah tos teu kenging nyarios deui yap cuang kalembur nyai sakedap deui oge nyampe kumargi ayeuna mah urang teh parjalanana teu kawasa memehna salengkah ayeuna mah dianterkeun ku Lodra Kumbara kumargi akang teh nuju ngaburu waktos sabab lamun teu buru-buru dugi kalembur nyai komo deui kudu cara salengkah ngalengkahkeun sampean urang wah duka iraha dugina tari ayeuna mah sakedap deui oge nyampe geura. Ceuk Parman waktu eta langsung nyarita kitu bari jeung ngusahakeun ngaleokeun obrolan maranehna kulantaran Parman teu hayang niatna kateguh ku eta Wanoja. Tangtuna eta Wanoja teh moal daek jauh pastina lamun teu daek jauh manehna moal aya kasempetan indit ti lembur eta Wanoja. Eta anu aya dina pamikiran Parman dina waktu harita. Barang cacap nyarita kitu teh jol jeleg Lodra Kumbara ngeureunkeun lengkahna kulantaran geus nepi ka hareupeun parguruan lincar saketi. Aduh akang geuningan mung sakoteap naik ieu maung mah aduh Gusti ayeuna hayap atuh yap cuang kalebet akang cuang kalebet. Ceuk Sukmalawati waktu eta nyarita kitu bangun reueus kacida nya nyai ke sakedap akang bade miwarang Lodra Kumbara uih deui ka asalna. Cig Lodra geura balik kuring ayeuna mah geus nepi jeung deui can ngabutuhkeun tanaga anjeun ngan ke dina waktuna kuring ngabutuhkeun tanaga anjeun deui wayahna kudu datangnya Lodra. Ceuk Parman nyarita kitu bari neuteup ka maung anu calawak henteu ari gagauran mah dina waktu eta kulantaran sieun ngagareubahkeun sakabeh murid-murid eta paguron jeung warga lembur. Ngan dina calawak eta teh ku Parman mah kadenge
lodra kumbara teh nembalan, tapi ari ku Sukmalawati mah teu gadengen nanaon iwalti nempo calawakna. Muhun Raden, muhun teu kenging hariwang bade iraha atawa nuju kawas kumaha oge, teu kenging sieun panggil bae abdi. Ceuk eta mau saenggeus nyarita kitu les leungit ti hareupeun maranehna duaan. Aduh, Akang abdi mareueus kacida. Akang mah gaduh ingon-ingon anu kacida hebatna. Ini resep abdi mah resep Akang. Ceuk Sukmalawati waktu harita nyarita kitu bari neuteub ngagelenyu imut mata kareueut kusabab kacida bagjana ayeuna bebarengan jeung hiji pamuda anu nuhung ku ilmu pangamaruh. Teu kenging nyarios kitu nyai, teu kenging nyarios kitu keur kabeneran. Akang teh ngagaduhan ingon-ingon tos ayeuna mah mangga gerak kalebet karunya ambu nyai pastina oge gerang teh bakal ngagabrug ceurik dina rangkulan nyai kulantaran Akang kacida yakina ambu nyai teh kalaleban pisan ku nyai. Ceuk Parman waktu eta nyarita kitu bari neuteub ka eta wanoja anu terus-terusan imut kulantaran bener-bener Sukmalawati teh beuki lengket masket teu hayang jauh deui jeung Parman, tapi teu apal Parman teh geus ngarancanakeun bakal ninggalkeun manehna dina waktu tepat lamun geus wayahna Sukmalawati ditinggalkeun. Eta anu aya dina hate Parman. Mangga atuh Akang, mangga ayu. Yap. Cuang tepangan ambu abdi. Sarengna deui pasti abdi teh bakal nuhunkeun widi ti ambu. Kumargi abdi mah hoyong sasarengan sareng Akang ka mana bae oge. Pokona mah abdi mah hoyong tebih ti Akang. Kadenya Akang teh teu kenging ninggalkeun abdi. Abdi mah hoyong salawasna caket sareng Akang. Ceuk Sukmalawati waktu eta nyarita kitu bangun kacida sieuna kawas nama geus ngarasa bakal aya anu teu geunah keur dirina. Parman teh sabenerna mah waktu eta teh ngarasa teu tega, tapi tetep manehna moal bisa mawa Sukmalawati dina waktu nyamba deui kusabab bakal loba bahaya anu bakal kasang hareupan ku manehna jeung inget kana caritaan Aki Ranggalawe lamun manehna mawa eta wanoja moal konsen sabab bener kaganggu ku sagala rupana sabab di henteu-henteu ge manehna boga rasa anu kakara karasa saenggeus babarengan jeung eta wanoja anu kacida geulisna. Muhun nyai eta oge anu dipikehoyong ku Akang ayeuna matos teu kenging seueur saur heula cuang istirahat santos nepangan ambu nyai anu bakal ceurik cek Akang oge kulantaran sadidintena teh pastina oge ngahariwangkeun nyai anu indi tieu lembur teu bebeja heula teu nyaur kitu kieu heula ka ambu nyai. Pokona mah urang teh kada istirahat heula nembe enjing kakaramiang deui ceuk Parman bari neuteub ka eta wanoja anu can ngalempangkeun atawa ngagerakeun sukuna masih kene ngajanteng di hareupeun lawang paguron kawas anu embung ninggalkeun eta patempatan. Tapi sanggeus Parman nyarita kitu manehna teh bari seuri jeung deui teu leumpang teh heula kalahka ngagandeng leungeun Parman kawas anu bener-bener sieun ditinggalkeun. Nya mangga atuh hayu. Yap. Urang sasarengan abdi mah teu hoyong dipayun tapi hoyong ngarendeng sareng Akang lebetna. Waktu eta Parman teh ngarenghap jero kulantaran sabenerna mah kacida beratna ninggalkeun eta wanoja teh, tapi
kusabab manehna mah embung nyilakakeun komodi matak teu konsen keur dirina sanajan berat ninggalkeun wanoja anu kacida geulisna teh tetep manehna bakal ninggalkeun dina kaayaan Sukmalawati moal apal ka mana manehna indit jeung waktuna iraha eta anu geus direncanakeun ku Parman. Sanggeus kitu maduanana teh laleumpang ka jero barang nepi ka jero oge murid lincar saketi langsung lumpat ngabejaan indungna atuh puguh bae indungna teh anu sapopoena bener terus-terusan mikiran kaayaan Sukmalawati lulumpatan barang pasang rok teh langsung nangkep bari cerik teu salah anu dicaritakeun tadi ku Parman indungna nyegruk dina tangkepan Sukmalawati eta wanoja oge sarua kulantaran ngarasa dosa kusabab indit teu bebeja heula ka indungna. Ambu hapunten abdi, ambu hapunten abdi parantos ngantunkeun ieu paguron, ngantunkeun ieu lembur teu nyarios heula ka ambu hapunten kumargi abdi teh hilarian Kang Kidang Kilat ayeuna parantos ka pendak abdi teh parantos milarian kaditu kadieu dugikeun ka lembur Pancarsari. Alhamdulillah parantos pendak parantos nuhun ke dihapunten kumargi abdi embut bae kana pilaku abdi anu teu sae ka anjeunna. Ceuk Sukmalawati waktu harita nyarita kitu bari nyegruk cerik dina tangkepan indungna. Nya nyai nya tapi geus engke deui ka hareup mah kade reka mana-mana teh kudu menta izin heula ka ambu kudu bebeja heula sabab bahaya nyai bahaya dina waktu ayeuna teh kawas anu teu apal bae keur harengheng sieun ambu teh sieun nyai cilaka. Ceuk indungna waktu harita nyarita kitu bari neuteup ka Sukmalawati. Geus kitu mah teuteupana teh ngalih ka Parman anu keur neuteup maranehna sanajan tangkeupana ka anakna acan leupas. Ujang hatur nuhun Ujang, hatur nuhun upami ayeuna syariatna henteu barejeng Ujang mah beureunan si nyai teh teuing rek iraha balikna ka ieu lembur. Hatur nuhun Ujang, hatur nuhun ya ayeuna mah cua ngobrol di jero. Ceuk indung Sukmalawati waktu harita nyarita kitu bari seuri sanajan masih kene reumbai ku cai mata. Mohon ambu mohon yap cuang ngobrol di lebet abdi oge hoyong istirahat kumargi meureunana enjing teh abdi teh bakal miang deui ti ieu lembur. Ceuk Parman waktu eta ngajawab bari leumpang nuturkeun eta wanoja jeung indungna anu leumpang dihareupeun manehna sanggeus aya di jero imah tempat Sukmalawati jeung indungna. Waktu eta ngobrol kacida uplekna sagala rupa diceritakeun jeung kaayaan anu samemehna kajadian dicaritakeun oge atuh indung Sukmalawati teh kacida reuasna. Hah 10 parawan dicolong na keur naon eta teh Ujang keur naon sabenerna eta teh geuningan meni sadis kitu jawara-jawara teh nyolong wanoja untung tapi teu untung ketang sanajan anu 5 tos tiasa uidi ka lemburna tapi kan geuningan aduh Gusti 5 deuna rek dikumaha cenah buah-buah aduh karunya teuing buah-buah rek di angge kana jalan anu teu bener aduh sieun tak eta nyai sieun ambu oge sieun bisi teh nyai teh papanggih jeung jalma anu teu bener geus pasti nyai teh bakal aduh ambu mah teu sanggup ngabayangkeun age. Ceuk indung Sukmala waktu eta nyarita kitu bari ruwah riwih bakatku bingung jeung sieun anakna jadi mangsa lalaki-lalaki anu teu tanggung jawab. Muhun ambu muhun abdi oge sadar tapi ayeuna mah kapan abdi teh parantos sasarengan sareng Kang Kidang Kilat teu keing hariwang
ambu teh kaing hariwang. Pokokna mah salagi abdi sasarengan sareng Kang Kidang Kilat moal aya nu mapak hariwang kanggo ambu pusing percanten ambu Kang Kidang Kilat teh pangartosna kacida luhurna abdi kacida bagjana ambu kacida bagjana tiasa papendak sareng Kang Kidang Kilat. Ceuk Sukmalawati waktu harita ngeberehkeun kaayaan hatena anu kacida bagjana bungah kulantaran panggih jeung lalaki salianti kasep geus ngaruntuhkeun hatena anu jarang atawa teu gampang ngarasakeun hate anu tagiwur ku lalaki, tapi sakali panggih jeung Parman hatena teh langsung kabuka pinuh ku rasa katresna. Eta kaayaan hate Sukmalawati teh. Nya nyai nya percaya ambu oge percaya ayeuna mah tos ngobrol kitu kieu mah urang teruskeun deui isuk kusabab ayeuna teh geus peuting jeung deui nyai jeung ujang teh pastina oge capek nya ayeuna mah istirahat heula ujang istirahat. Cek indung Sukmalawati waktu harita nyarita kitu atuh saenggeus ngobrol sakedeung neruskeun kitu kieuna akhirna mah Sukmalawati jeung Parman teh asup ka enggon masing-masing. Sukmalawati merenahkeun Parman di jerohangan anu biasa digunakeun ku tamu, sagala rupana diberesan rapi kulantaran anu rek nyicingan atawa anu rek nempatan eta kamar teh hiji pamuda anu kacida dipika jeung dipika cintana. Sanajan waktu eta Parman can ngedalkeun geus si hatena naha katarik ku manehna atawa henteu. Waktu eta teh saenggeus Parman ngobrol sakedeung jeung Sukmalawati jeung deui lamun teu dititah kaluar mah teh eta kamar, Sukmalawati teh embung kaluar ti eta kamar kulantaran tetep bae kasieun Parman ninggalkeun manehna. Tapi akhirna masa geus dilelemu diusahakeun supaya Sukmalawati teu hariwang. Akhirna mah sanajan eta wanoja kaciri beratna ninggalkeun manehna di eta kamar kaluar oge, Parman waktu eta keur ngagoler dina kasur bari neuteub lalangit eta kamar ngagerentes dina jero hatena. Aduh hampura nyai hampura, akang teh sabenerna mah teu tega ninggalkeun nyai, tapi akang moal bisa mamawa nyai kana jalan anu matak bahaya keur nyai. Hampura nyai hampura, akang bakal indit dia tempat. Bismillahirrohmanirrohim. Les ngadadak tas nyarita kitu Parman teh leungit ti eta kamar nuju ka tempat anu can puguh ngan tekadna hayang neangan 5 parawan anu masih keneh aya dina cangkreman 5 jawara jeung guruna. Teu karasa waktu teh nyerelek kacida terehna poekna peuting teh geus kaganti ku caangna panon poe anu moronyoy nyangan jagat raya khususna mah di eta lembur. Sukmalawati teh geus nyiapkeun kopi sagala rupa keur lalaki anu kacida dipika cintana. Sanajan Parman nepikeun ka waktu eta can ngedalkeun rasa cintana ka manehna. Leumpang bari imut ngagelenyu muru ka kamar anu dieusian ku Parman. Nah akang tacan unggah kene oge nya atawa kacida capek nameureunaan pulas pisan nya obona teh. Gerentesna bari ngetrokan panto eta kamar, tapi sanggeus lila diketrokan eueuh bae anu nembalan atuh Sukmalawati teh ngahulang. Ih akang naha tibra pisan sugan bobona teh. Gerentesna tapi ngadadak leungeuna ngadorong panto eta kamar rai muka kacida ngaranjugna Sukmalawati teh. Kang Parman, di mana anjeun akang? Di mana?
Di mana Kang? Kang Parman. Akang tega ka abdi Akang. Kamana Akang kamana? Waktu eta Sukmalawati cocorowokan bari rembay ku cai mata ngagerwan Parman. Atuh sarerea anu aya di eta tempat kacidarewasna khusus nama indungna anu aya di dapur. Tolong nyamperkeun ka kamar anu apal kumanehna ge dieusian Parman puting teh. Nyai, kunaon Nyai? Gedeun gogorokan kitu. Kunaon? Jang Parman kunaon? Jang Parman teh kunaon? Cek indungna waktu harita nyarita kitu bari neuteup ka Sukmalawati anu ceurik balilihan bari terus-terusan cocorowokan ngagerwan Parman. Teu aya ambu Kang Parman. Ninggalkeun abdi ambu. Aduh. Ambu. Waktosna kabujeng seep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan Sukmalawati dina waktu eta nah bakal indit deui neangan Parman atawa moal. Cag urang kantunkeun insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.